bener tuh. Ulah ngan nilai batur pedah teka masjid, tau ngan nilai batur pedah teka tempo di kopeah, tau ngan nilai batur well tuh kudu kumaha tuh lamun jadi jelema beunghar benang BLT tepungan kades des gitu ampura mama gedong sigrong mobil mewah sawalega baru dake keur sarakola jarugala kongkorong boga gelang aya lain dek pamer ngan emat nyaan jelema nu aya hampura des moal narima pangmikeunkeun kanu miskin pangmikeunkeun kanu yatim emak dek nolak ayeuna keneh pepeurieun emat teh mere atuh aya hakna mah pek pangmikeunkeun kades eta jelema beunghar nu sajati mah teuing nyage keprok teuing aya teuing eueuh tuh jelema beunghar teh tugasna teh nulung nu butuh nalang nu susah ngajait anu teu teuleum bari Bandungan hirup sumiskin jasana gede aya nu maot pangheulana semiskin manyieun kuburan aya nu maot pangheulana neang pasaran aya nu maot pangheulana ngaboehan tahlil 100 poe si miskin tara eureun matak lamun aya di dieu ieu mangkeluk manusia anu beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali mah nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan tuh gitu aya pasaran gera gotong ku sorangan eueun nu tahlil sok ge gudag gideug sorangan nyata eueun nu nganterkeun ka kuburan aclok-aclokan 6:30 sorangan gede keukeuh Pak nu ngaran manusia boro-boro mah bodona salahna anger hirup di dunya mah urang kudu bisa silih titipkeun antara urang jeung urang hargaan sanajan batur bodoh hargaan ku bodona kahirupan mah sarua bener salah daya kedul alus goreng tak ieu disebut silih leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jang elek jadi satria lamun ibu jeung bapa kaasup kuring hayang jadi satria leungitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayang Gusti Allah kunaon kamari para dewan saleletres hayang mangkaning duit geus dibikeun ka rakyat 100.000 minyak saparapat tuluy deui beas 2 kilo aya rakyat poho deui nu muncul si komeng jadi si komeng stres ini kasih sarua dar jadi jelema stres coblos pertanyaanna kunaon si eta stres melaan kahayang tuh toong Pak Dewan anu ti Gerindra dek jadi heug henteu kajeun dina jadi bersyukur dina henteu maha kun payakun pek bae Gusti nyangakeun Allah taala lamun alus diri kuring jadi dewan mangga Gusti kun payakun jadikeun matak seseg we awakna teh bener Bapak hajat lamun melaan kahayang da bakal lungleng lagi sabab kahayang mah eueuh tungtung Pak tengah peuting nabuh wayang golek pek ari aya mah deuk dangdut pek ari aya mah deuk 20 poe 20 peuting ge mangsa bodo ngan kudu ngukuran badan sakujur ulah anu teu kaukur ku urang sagala ditabeuh hajat milu joget 2 poe jebleh di masjid cinta kunaon mang nikir kieu keuing cenah takdir lain takdir melaan kahayang mata kahayang sumberna nafsu sedangkan ti Allah mah lain bab kahayang tapi eta mah bab ketentuan alias takdir bapak jeung ibu lalajo kuring aya merek pi ustadeun sok we ngomong da moal naon bapak jeung ibu ninggal sim kuring aya teu merek pi ustadeun abdi ge sadar calana biasa, baju biasa, ngomong-ngomong biasa. Nah, sabab kuring acan sadar jadi ustad. Sabab kuring manusia biasa, lain manusia nu luar biasa. Tah jalma-jalma luar biasa mah udengna badag, gamisna ngangsar, tah eta mah jalmi-jalmi nu tos luar biasa. Ari kuring mah da jalma biasa. Nah meunang pangkat kades make baju bupati. Mangga Pak Kades isuk deui mah pake baju bupati. Kumaha ceuk batur? Aduh si eta hirupna kos nu rada gelo. Pan sidik kades der ai baju bupati mata orang makmung dek jadi jelema biasa ngomong ge ngomong biasa iya di Purwakarta iya ngomong biasa teu ku Indonesia da sieun ai urang mah cicing di kampung ai ngadidik budak ku Indonesia lamun bentes datang tektob awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur pan teu balik teh awas jangan main sisi solokan palid keh kurumuy akina ti Tasik sarwana cucu kakek dicari-cari gok di dieu kacau